Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahbi. Saur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man istaghfara sing saha jalma anu maca istighfar ghafarallahu lahu maka Allah ngahampura ka eta jalma wa in kana faran minaz zahbi sanajan jelas bukti eta jalma kabur tina barisan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala aidan wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul ulama, para alim ulama, para kesepuhan, para bapak-bapak, para pemuda, khusus para jamaah yang sama-sama hadir di tempat yang mulia. Khusus kesepuhan orang sadayana Abah Haji Mas'ud, yang di kantor Abah Haji Iman, kemudian ke Imam Karom, Bapak Ustaz Hasan, sami bapak-bapak sadayana, ke Bapak RT 0 Hiji, dengan kantor para jamaah sadayana habutan terbiasa disebutkan nami hiji-hijinan namun fa insyaallah untuk nyerahkan rasa hormat dan ta'zim pribadi seka sadayana. Mangga urang dipayun sasarangan mancankeun puja sareng puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos pasihan ka sadayana mangrebu-rebu bahkan berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah sadayana tiasa silaturahmi deui di tempat anu mulia dina olahraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ririuman urang ieu selalu aya rahmat, aya maghfirah, sareng diiringi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam ujian dicurahkan kepada kita alam kita urang sadayana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabatna, kita orang sadayana sebagai umatna anu ngantos pisan kana syafaatna jaga yaumul kiamat. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah, sakuma biasa satajan dilajengkeun kana pangaosan urang dipayun wibados nyuhunkeun dipapunten tina sadaya kekirangan sareng kasalahanana tina engki nyampekeun hukum-hukum Allah babagan agama pasti seueur kekiranganana sareng kasalahanana nyuhunkeun hapunten anu sabarana. Urang niatan sasarangan nyaeta tolak ilmu. Mudah-mudahan tina kasalahan urang dihampura Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sadrajana dilajarkan karena anu baris disampaikan di depan kawasan di payung orang ngabahas tadi dina bab istighfar kumaha ge masalah istighfar eta teologi ku urang diketahui sareng dipelajari penting dikanyahokeun supaya orang daek karena maca istighfar itu ngalembur dosa urang sebab bahaya lamun dosa urang henteu ka istighfaran terus maut tapi insyaallah sanaos dunamina manusia biasa sanes manusia luar biasa seperti para nabi pasti urang mah eta seueur dosa per dosa baik eta dosa hakullah dosa hakul adami seueur terutamina eta dosa hakullah mudah-mudahan urang dihampura tina sadaya dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala lebar urang ka alam akhirat hada Allah ternyata dosa sadetik-detik aja tos dihampura ku Allah Subhanahu wa taala aman kadituna maka rasa sarangan ke dipangareskeun upami aya anu salahna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'ul junubi al-istighfar. Saur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap penyakit dawaun eta aya ubarna kari-kari dijodoheunana sadaya penyakit eta aya ubarna nya kitu deui wa dawaul dzunubi ari ubarna dosa al istighfaru eta maca istighfar. Kadang orang boga penyakit teu aya obatna sedangkan teu Kanjeng Rasul iku lillahi dawa. Urang mah eta agama syariat. Contoh kamari pribadosnya. Lamun kumaha Allah bahagia cager-cager tapi triumbar tapi yakin dengan berikhtiar syariat gitu beda bisa dirasakan ya. Kemarin ada saeutik menang balai-balai eta ge nya komo dina peang tah aya pan anu boga kayakinan cek Allah cager teh cager cek Allah teu kaum pola sifat kaum ieu tapi ari di umbaran mah berobat atau disuntik lain ngayakinkeun kana eta tapi urang ikhtiar gitu. Alhamdulillah aya perbedaan antara penyakit diantar terbaik jeung diikhtiaran di ubaran. Jadi Allah bakal memperhitungkan usaha urang tergantung usaha urang. Alhamdulillah sehat deui. Yang kitu deui istighfar eta bisa menjadi obat tina dosa-dosa anu paratos ku urang dilakonan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatu dzunubi al-istighfar. Pikeun saban-saban perkara eta papaes eta penghias perkara naon gae eta aya penghiasna
Sedangkan wahiyatu dzunubil al istighfar ari papaesna dosa eta maca istighfar. Ai papaes eta perkara anu bisa ngabaguskeun kana perkara tersebut. Kabeh aya papaesna. Ya, perkara goreng ya di papaesan mah jadi bagus. Jalma hideung hayang putih maka udah jadi bagus. Ya. Aya papaes motor goreng ya. Hayang bagus kumaha dipilok disemprot jadi bagus. Ya gitu deui dosa goreng munggu Allah Subhanahu wa taala supaya bagus ieu kalakuan urang ya eta pagawe buruk urang supaya bagus deui kumaha al istighfar istighfar. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man istaghfara sing saha jalma anu maca istighfar ghafarallahu lahu maka Allah ngahampura ka eta jalma wa in kana faron minaz zambi sanajan jelas bukti eta jalma kabur tina barisan perang lain dosa leutik eta kabur tina barisan perang termasuk salah satu dosa gede. Baheula dibawa Kanjeng Nabi perang. Lain teh eta horeng kalah kudu soha. Horeng sepas dina medan peperangan kabur. Sin pae nyeuleut golong, nyeuleut tumbak, nyeuleut kabur. Eta dosa gede eta. Dosa gede. Tapi lamun kita istighfar mah jumput di leuweung atau di mana kabur hampura kalau dosa abdi Allah hampura lari dari peperangan mulai mati syahid gitu makanya dosa gede dari dosa gede karena orang dijaga lamun mandihan dosa mempertahankan agama kemuliaan agamanya cicing bae bahkan lain mengabantu bisa ku anggota badan orang hai jiwa raga orang kurang jihad gitu. Tapi minimal ku doa, ku dukungan doakan. Tah jadi sanajan dosa gede lamun diistighfarna Allah baris ngahampura eta jalma. Jeung terakhir orang bangkeun jalma anu tobat anu bener-bener tobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara pada dzunubi ghafarallahu lahu fa huwa lahu kifaratun sahaja anu maca istighfar samantosna ngalaksanakeun dosa kesalahan ka Allah khususna aya dosa Allah aya dosa hakul adami ghafarallahu lahu fa huwa lahu kifaratun maka eta jalma bakal dihampura ku Allah anu mana eta istighfar fa huwa lahu kifaratun ngajantenkeun kifarat tina dosana. Jadi kifarat tina dosana eta istighfar luar biasa. Idza kasara an ahadikum dzunubu fal yatlubil maghfirati bil istighfari. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kasara an ahadikum dzunubu di mana-mana loba kasalahan aranjeun kabeh kasalahan tina naon tina dosa falyatlubil maghfirata maka aranjeun kabeh kudu minta pangampura bil istighfari dengan cara naon ku baca istighfar kalimatna astaghfirullahal azim diulang-ulang dan diulang-ulang sebanyak-banyaknya kurang terlepas sehari-hari nanti dosa ke Allah. Idza kasara dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Salajengna deui nyaeta sahaja mah ketika seueur dosana di antara aranjeun kabeh cek Kanjeng Rasul falyastaghfirillah
maka baiknya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Ya mah khusus nyata bab istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru yaqulu dzunuba kama taqulun naru al-hatta bayaris. Diibaratkeun cek Kanjeng Rasul istighfar eta yaqulu dzunuba. Maca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim digantikan dosa ka Allah astagfirullahaladzim eta ternyata ngaduluk karena dosa orang eta istighfar ya kulun dzunuba ngaduluk ngabeulung karena dosa orang kama takulun narul hatobal yabis sakumaha ngabeulungna seuneu kana kayu anu garing hancur habis itu ibaratnya gitu eta istighfar ya ngaleungitkeun kana dosa tanpa tersisa. Makana jalma selamat di akhirat lamun menghadap Allah balikna ke alam akhirat teu nyanda dosa geus sempat di istighfar. Tapi lamun can sempat tobat istighfar tina dosa kabawa maut bakal atuh aya hisaban saat hitunganna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfari tajlibur rizqa. Saur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ari ngalobakeun istighfar tajribul rizqa eta narik kana rezeki. Ternyata eta maca istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa tapi bisa narik kana rezeki, ngadeukeutkeun kana rezeki, ngababarikeun kana rezeki istighfar. Karena upami teu gaduh amalan itu ulah hararese amalan subhanallah tasbih hamdalah istighfar eta potongan urang mah ulah wakana hijib-hijib ka dieu terutama boga kiai boga santri ya ulah mah anu gampang anu mudah bae urang mah amalan istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minal istighfari faman atsara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hamin farjan. Ayat farjan nani farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Terakhir hadis dengan nerangkeun istighfar. Yang terakhir aksiru minal istighfari saur Kanjeng Rasul junjunan urang kangge urang sadayana sebagai umatna aksiru seueurkeun ku aranjeun minal istighfari seueurkeun membaca istighfar astagfirullahaladzim. Berarti diulang-ulang 100 kali 1000 kali. Faman asal minhu maka sing saha jalma anu ngalobakeun kana istighfar ja'alallahu lahu min kulli ghammin maka Allah menjadikan ka eta jalma min kulli ghammin tina setiap-tiap kabingungna wa hamin jeung tina setiap kasusahna farjan maka bakal dibere jalan keluar. Setiap manusia pasti bawa kabingung, boga kasusah. Seueurkeun bae jeung Kanjeng Rasul maca istighfar. Oke, Allah bakal dijadikeun pikeun eta jalma anu nyukeun maca istighfar ketika gaduh kabingung, jeung kasusah, eta dikasihan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sareng bakal ngarizkian Allah eta jalma tina sekira-kira anu teu disangka-sangka eta rezeki. Kadang-kadang gitu rezeki mah ari anu disangka-sangka ku urang teu aya ya, ari anu teu disangka-sangka jol eta ngabuktikeun yen anu ngatur kana rezeki mah Allah Subhanahu wa taala. Eta ngabuktikeun yen anu ngatur kana rezeki Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang yakin
Urang mah hanya sebatas sekedar berikhtiar. Teu ngajamin usaha urang ieu ngadatangkeun rezeki. Kadang kitu nya. Anu urang di Arab-Arab kada henteu aya henteu datang. Sanajan geus nyaeta gawe geus usaha. Tapi terkadang eta ieu anu teu dipikir-pikir ya. Itulah masalah rezeki orang serahkan ke Allah kan tetap wajib ikhtiar berusaha. Nah itulah sekelumit terangkeun bab istighfar. Mudah-mudahan orang sadayana di dalam ayeuna kapayun tiasa nyaeta ngeukeun maca istighfar eta faedah-faedahna. Eta salah satu bukti yang kurang seueur dosa hayang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah upami urang maotna henteu nyandak dosa tos ka istighfaran sanaos namina manusia biasa pasti masa lampau masa lalu masa-masa urang teu udah kenora mungkin seueur nyaeta can pati mengenal Allah tapi kadieuna santosna sepuh yang urang dipasihan hidayah taufik eta emot kana dosa-dosa urang baheula hayu urang sasalangan istighfaran supados akhir hayat urang ieu sanajon kapungkur seueur dosa tapi teu aya eta dosa di akhirat aman. Makana salah satu jalma anu bertobat eta untungna amat sangat luar biasa. Bahkan ku Allah dicintai. Allah mencintai jalma-jalma anu berbuat dosa. Urang tingali innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita mutasabbuh. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Iya. Di balik nyata Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jalma-jalma anu bertobat jalma-jalma neraka. Anu baheula eta neraka kumaha bae. Tapi kalau dicintai at-tawwab orang-orang yang berbuat dosa tapi kalau dicintai. Tapi orang-orang yang berbuat dosa yang taubat, yang menyesali, mengaku kesalahannya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Taubat namanya dicintai. Tapi upami teu sempet tobat lah, yang tadi teh bakal rugi urang di akhirat. Oke, di antara deui cek Kanjeng Rasul dina salah satu hadisna qala sallallahu alaihi wasallam darios Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nerangkeun eta jalma anu tobat idza tabal abdu ansallaha hafalata dzunubahu wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu min kibarillahi minal ardi ay athari tilkal amakina allati jaras alaihal maksiyat hatta yulqallahu wa laysa alaihi syahidun minallahi ay min kibarillahi bidzambin. Kira langkung penjelasanana sawar Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tabal abdu ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tina sadaya dosana khusus dosa hak Allah tadi teh antarana nyata lupa tina peperangan nyata sarwana aja dosa zina dosa gede sarwa zina jeung sejabana dosa Allah tapi tobat menyesali kesalahanna ansallahul hafadhata maka ku Allah Subhanahu wa taala eta malaikat hafadhah malaikat anu selalu mengawasi manusia gerak-gerikna malaikat pencatat amal maka ku Allah dibere poho eta malaikat dzunubahu kana dosa-dosana eta si hamba anu tobat
Padahal kesel catatan. Tapi tobat Allah bakal diberi poho eta malaikat hafalah tina dosa sana. Itu makhluk Allah yang rumah Allah. Cek aing poho. Urang ieu selama catatan diberi poho eta malaikat hafalah karena dosa-dosa orang. Tergantung urang. Diberi poho ya. Ayo coba. Aman kan? Bahkan lain malaikat Allah lain anu diberi pohon kalau tidak dosa-dosa orang ketika orang bertobat benar-benar bertobat dan orang mah doang teboga dosa baik ya doang teboga dosa baik orang jadi nyantai bete aya usaha hati orang pikiran orang bikin dosa hingga pura ke Allah lah laksanakan sholat ya asal laksanakan sholat balik deh itu benar-benar padahal loba jasa dosa orang. Bahkan sanes malaikat hafalah bae anu diberi poho Allah tina dosa-dosa orang ketika urang bertobat wa ansa dzalika jawarihahu je Allah bakal mere poho kana dosa-dosa urang saha jawarihahu sakabe anggota badan urang pan sadayana jadi saksi. Mana anggota badan urang? Engke eta anggota badan urang diberi poho ku Allah tina dosa-dosa anu geus urang dilakonan dilaksanakeun dipigawe. Mana mulai mimiti eta dosa datangna tina naon heula coba? Apakah tina suku? Apakah tina pandangan? Tina pendengaran? Tina mata? Memang mata ge? Cili ieu. Nah aya tancep. Tidak curi heula kan? Curi geus tidak curi, mulai karena mulut mulai. Terus suku leumpang, mata mulai irung gawe, eta anggota badan urang aja jadi saksi tina dosa-dosa urang. Jaga, ye kula ye cek ceulit teh mimiti ye nu ngadengeuna terus ye kula cek mata. Cek suku kitu kula leumpangna. Tapi ngajari saksi, ngeun eta saksi, ya. Ku Allah bakal diberi poho eta anggota badan urang tina dosa-dosa urang ketika urang bisa melaksanakan tobat. Diberi poho eta suku segala mata kayak itu. Padahal jelas bukti bener, ya. Pokoknya mah habis bertobatna, ya. Tapi benar-benar tobat nasuha gitu nya terbalik dari karena perbuatan kaduhung. Syaratnya di antarana lah mudah lah. Hiji nyata ingat bala-bala mengakui dosa. Mengakui dosa tidak dosa. Muka dua tidak mengulanginya lagi gitu mual-mual deh. Anu katilu untuk cukup hiji kadua menyesal tidak dan tidak mengulanginya teu cukup. Tapi muka tilu kudu ya kadieuna semakin mendekatkan diri kepada Allah, rajin ibadah takwa gitu. Ari hanya sekadar kaduhung jeung henteu balik deui mah eta kami ge bisa. Ieu anu hese ge nyaeta ya, mendekatkan diri ke Allah, benar-benar nyaeta ibadah ke Allah. Tah eta ke anggota badan urang bakal diberi poho ku Allah sakumaha diberi pohona para malaikat hafallah menasibkan dosa-dosa orang. Mudah-mudahan orang akhir hayat orang nyata sempat tobat jika nak kuari-kuari mah doa can ieu kan ngasih kene berulang diulangi deui. Naon bae eta mah? Seueur perintah ulang urang diabaikeun. Naon deui bahkan lain eta bae wa ma'alimahu minal ardi ay athari tilkal amakina allati jaras alaihal ma'siyatu hatta ya Allah wa laysa alaihi syahidun minallah wa ma'alimahu minal ardi sara setiap ciri minal ardi ti bumi aya athari tilkal tegasna tapak
anu dipake maksiat durhaka ka Allah eta ngajadi saksi nya. Mana tempat anu dipake maksiat kurang? Misalkan di mana dibayar atau di mana eta tempat ya, menyaksikan nya eta dosa orang berbuat dosa orang eta bakal dibere poho ku Allah namun eta jalma tobat. Tapi lamun teu katobatan kabawa maot atuh eta ya, cek pasar teh cek tanah tempat di pasar kula saksina yo eta jalma ngobohong atau kumaha bisnis jalma seueur jasa. Semakin saksi eta semakin kuatnya eta ya perkara bisa eleh makanya hayu urang tobat supaya tempat-tempat anu ngajadi ya anu nyaksian doraka urang digawe dosa urang dibere pohon tempat di imah atau di pasar kantor iman saukin ya. Nah, jadinya pasti sadayana boga masa lalu pernah muda ya tempat dari bagian mojong maupun pernah itu jadi sakit itu ketapatan teman ya tapi ketapatan bisa oleh tempat di bawah kelompok ada tempat nambah tempat pengintip sudah disangsi kena supaya pohon tapi yakin lah untuk kata sampai yakin dari saksi jelas inti nama cinta mudah-mudahan orang kadiana hiji orang pokok ya semoga pamajikan itu aku gitu kan astagfirullah tah eta ya, jadi hikmah atau nabi faedah bertobat bakal dibere pokok Allah ciri-ciri atau tetanggar di bumi anu ngajadi tapak tempat anu menyaksikan eta anu dipake berbuat dosa eta Allah bakal dibere pokok anu dipake alati jaros alaihi maksiat anu dipake eta bigawe maksiat eta tempat. Bahkan walaysa alaihi syahidun minallahi aymin kibali bidzanbi moal ngajari saksi walaysa alaihi syahidun eta tempat moal ngajari saksi ya, ka Allah jaga ya paimin aymin kibalillahi bidzanbi tegasna di hadapan Allah di hadapan Allah moal ngajari saksi bidzanbi dina hiji dosa dina dosa-dosa ulang tahun eta di antarana masalah jalma anu bisa bertobat. Nanti sakti jalma samemeh deket jeung Allah samemeh daek ibadah geus kapotong aja mungkin can ka istighfar can mungkin can bisa tobat. Urang mudah-mudahan ya makana pertahankeun istiqomah urang sakieu mah tos lah rada deket ke Allah, naik pengajian, naik sholat, gitu ya. Ulah sampai lepas deh, ya. Ulah sampai seboleh, urang bisi urang ker kabeneran ker ulah kesebul, kerjauh dengan Allah, ulah pengajian itu bisi ker kabeneran, eta dimauntan ku Allah. Tah rubina panjang lebar, ya ieu mah sekadar ulah teuing pengawasan dari nama libur bae, tapi nah urang sa ayat dua ayat sakalimat dua kalimat ulah kasihan bae jadwal urang nah ulah teuting urang ngagugur kewajiban mudah-mudahan samal sakieu aya manfaatna pikeun urang membenahi hirup urang kapayun ya tambah-tambah eta keimanan urang katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa nyugeurkeun istighfar tinangan ayeuna kapayun mudah-mudahan dosa-dosa urang Allah Subhanahu wa taala eta dihampura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakieu bae kita kita punten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين حتى يغفر نعمك بالمزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.